Bismillahirrahmanirrahim. Binahwi Allahumma hdini kalawan saumpamana lapad Allahumma hdini. Artosna Allahumma ya Allah ihdini, mugi-mugi nuduhkeun Gusti ka abdi. Piman sarta jalma hadaita nutos nuduhkeun Gusti ka itu man. Ila akhirih duikeun ka akhirna itu Allahumma. Ai wa'afini fiman afaita. Wa'afini sareng mugia ngawaraskeun Gusti ka abdi fiman sarta jalma afaita nutos ngawaraskeun Gusti ka itu man. Wa tawallani sareng muga-muga nulungan Gusti ka kaula fiman sarta jalma tawallaita anu tos nulungan Gusti ka itu man aimahum tegasna sartana itu man kabeh di andaroja supaya manjing kaula fi sulukihim dina jalan-jalanna itu man kabeh wa barik sareng mugi ngaberkahan Gusti li ka abdi pima dina perkara ataita nu tos masihan Gusti kana ma wakini sareng mugi ngaraksa Gusti ka abdi syarroma kana gorengna perkara qadaita nu tos mastikeun Gusti kana ma fa innaka maka sesuna Gusti eta takdidat anu ngahukuman wala yukdo sareng teu dihukuman non alaika ka Gusti atana pita dipastikeun. Wa innahu sareng saesuna kalakuan eta layadilu moal hina saman jalma walaita anu tos ngasih Gusti kaitu mah wala yang hiji sareng ayana moal agung teu agung saman jalma adaita anu tos ngamusuhan man ka Gusti tabarokta maha berkah Gusti Robbana duh pangeran abdi sadaya wa ta'ala ita sareng maha luhur Gusti walaka mangka eta tepikeun Gusti alhamdulillah sadaya puji alama kana perkara qadaita anu tos mastikeun Gusti. Astagfiruka nyungkeun pangapunten abdi ka Gusti wa atubu sareng tobat abdi ilaika ka Gusti. Wa tusanu sareng disunatkeun akhirahu dina akhirna kunut naon as-shalatu maca shalawat wassalamu sareng maca salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng ka keluargina kanjeng Nabi Muhammad. Wala tusanu sareng teu disunatkeun itu salat awalahu dina kawitan kunut wa yajidu sareng nambihan pihina kunut sahaman jalma marro anu tos liwat man kunuta Umarin kana kunutna Sayyidina Umar alladzi kana anu aya itu Sayyidina Umar teh eta yaknatu sok kunut Sayyidina Umar bihi kalawan itu lazi bisubhi dina salat subuh wa waritu allazi ta'ata Allahumma inna nasta'inuka Allahumma ya Allah inna sayyiduna abdi sadaya eta nasta'inuka nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ka Gusti wa nastaghfiruka sareng nyuhunkeun pangampura kami ka Gusti wa nastahdika sareng nyuhunkeun pituduh kami ka Gusti wa nu'minu sareng iman kami bika ka Gusti wa natawakkalu sareng kumandel abdi sadaya alaika ka Gusti wa nusani sareng ngalem abdi sadaya alaika ka Gusti al khaira kana kasayan kullahu tegasna sakabehna khair nashkuruka syukuran kami ka Gusti wala nakfuruka sareng teu kupuran kami ka Gusti wa nahlau sareng mocot ngalahan wana lau sareng macot kami wana truku sareng ninggalkeun kami man kajalma yap juruka anu lacut man ka Gusti Allahumma ya Allah iyyaka ngan wungkul ka Gusti nak budu ibadah kami
walaka sareng ka Gusti nusolli salat kami wa nasujud sareng sujud kami wa ilaika sareng ka Gusti nas'a lempang kami sadaya wa nahfidu sareng enggal-enggalan kami ayana saum tegasna gagancangan kami narju ngarep-ngarep kami rahmataka kana rahmat Gusti wa nahsya sareng sieun kami adabaka tina siksa Gusti inna adabaka saesuna azab siksa Gusti eta al-jiddu anu banget bil kupari ka pirang-pirang jalma kafir mulhakun ayo barna tuh inna adabaka al-jidda bil kupari mulhakun inna adabaka saesuna Gusti al-jidda anu banget bil kupari ka pirang-pirang kafir eta mulhakun anu ditemukeun walamma kana jeung sareng-sareng saaya naon kunut subuh kunut salat subuh al-madkuri anu tos ditutur awalan dina kawitanna eta sabitan anu tetep anu Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudima mangka dipayunkeun ieu kunut subuh ala hadza tinimang ieu kunut Sayyidina Umar pamin sama mangka tina arah-arah kusabab itu kudima law aroda lamun ngarepkeun si jalma atanapi musolli ahadahuma kana salah sayjina kunut subuh sareng kunut Sayyidina Umar iktasoro mangka ringkes si jalma alal awali kana kunut nu awal walayu tayyanu sareng teu ditangtukeun naon kalimatul kunuti pirang-pirang kalimah kunut payujiu mangka bakal nyukupan anana itu kunut teh naon ayatun ayat Quran tadammanat anu ayeuna nyimpen itu ayat doaan kana doa in qasadahu lamun neja si jalma kana itu doa ka akhiril Baqarah seperti akhir surat Al-Baqarah wa kada sareng etanya kitu deui yujiu doaun ari doa mahdun anu murni walau goyaro masurin sung sanajan doa anu teu maksur teu kalaku ti Nabi sanajan doa anu teu kalaku ti Nabi kala ngadawu syaehuna guruan sadaya Ibnu Hajar waladi jeung ari kaul yutajahu anu ditetegenan itu lagi eta anal qanita saetuna eta anal qanita saesuna jalma nu kunut linazilatin karena arah-arah balahi eta yati ngadatangkeun itu si qanit bikunut disugi kalawan kunut subuh summa yahtimu teras ayeuna nungtungan itu si qanit bisu ali rob'i tilkan nazilati kalawan nyuhungkeun disinglarkeunna eta balahi wajarun sareng ayeuna tarik bihi kalawan kunut ayal kunuti tegasna kunut natban bari sunnat wajaharo atuh lain jahrun wajaharo sareng narikeun bihi kalawan kunut ayal kunuti tegasna kunut natban kalawan sunnat saha imamun paingal jaharo sa imamun imam walau pisriyati jeung sanajan dina salat anu bangsa laun la makmumun henteu narikeun saha makmum pakana qolat wala jaharo makmumun lam yasma'hu anu teu nguping makmum kana itu kunut imam wamun paridun sareng ayeuna teu ngabanterkeun saha munparidun jalma nu salat nyurangan payusirroni mangka ngalaunkeun itu makmum sareng munparid bihi kalawan kunut mutlakon kalawan mutlak wa amina sareng maca amin jahron kalawan tarik saha makmum sami'a nu nguping makmum kunuta imamihi kana kunut imamna makmum lid doai pikeun doa min huti itu kunut
Wa minad du'a sareng eta tina sapalina doa as-salatu ari maca shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam payu aminu mangka ngaminan itu si makmum laha pikeun itu salat alal aujain urutkeun kaul aujah amma sanahu anapun arisana bahwa arisana taeta fa inna katak dilapat fa inna katak di ila akhirih duikeun ka akhirna itu fa inna katak di eta fayaqulu wa masanahu eta fayaqulu maka ngucap makmum kana itu sana sirron bari laun amma makmumun anapun ari makmum lam yasma'hu anu teu nguping makmum kana itu kunut imam aw yasma'u atanapi nguping makmum sautan kana sora layap hamuhu anu teu paham makmum kana itu saut payakna tu mangka kunut makmum siron bari laun wa kuriya sareng dimakruhkeun li imamin pikeun imam naon takhsisu nafsi naon takhsisu nafsihi nangtukeun awak soranganna itu si imam biduain kalawan doa biduain kunuti tegasna kalawan doa kunut nahi kulantaran aya panyegah ti nabi anta sisi nafsihi tina nangtukeun awak sorangan itu si imam biduai kalawan doa waya kulo maka ngucap sal imamu imam ihdina lapat ihdina kana lapat ihdina wama sareng perkara mutipa nu diatapkeun itu ma alaihi kana itu ihdina bilabdil jam'i kalawan nganggo lapat jama wa qadiyatuhu jeung ari teterapanna itu nahyu eta anna sairal adiyati saesuna sakakarina pirang-pirang doa eta kadalika saperti doa kunut eta kadalika nya kitu deui saperti doa kunut wa yutayanu sareng ditangtukeun naon hamluhu hamluhu ayeuna mawana itu nahyu atanapi diarahkeun nahyu teh alama kana perkara lam yarid anu teu kalaku itu ma anhu ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari Kanjeng Nabi teh imamun janten imam bilabdil ifrodi kalawan ngucapkeun lapat mufrad wa huwa ari itu ifrad eta kasirun seueur qala ngadawu sahabatul hufadi sapalina pirang-pirang ahli hadis inna adiyatahu saestuna pirang-pirang doana Kanjeng Nabi kullaha tegasna sakabehna adiyah eta bilabdil ifradi kalawan nganggo lapat mufrad wa min sama sareng tina karna arah-arah itu bilabdil ifrad jaro ayeuna geus berjalankeun atau nabi ngalakukeun sahabaduhum sapali ulama alah tisosil jam'i kalawan ngahususkeun lapat jama bil kunuti dina kunut wasabiha salajengna masih kene nyaritakeun kunut kumaha doa kunut teh contona binahwi Allahumma hdini sok urang dipake Lama dini piman hadait wa'afini piman afait wa tawallani piman tawallait yang saterusna. Ya Allah mugia Gusti teu nuduhkeun ka abdi piman aya mah aman. Pi bimana mah sarta jalma hadait tak entos nuduhkeun Gusti. Jadi urang nyuhungkeun ka Gusti Allah teh dipasian hidayah bareng direjengkeun jeung jalma-jalma anu aya menang hidayah. Wa'afini piman afaitnya kitu deui ayeuna mugia cenah Allah teh ngawaraskeun ka urang. Maksudna teh nyehatkeun urang boh panyakit dohir atanapi batin. Sareng mugi-mugi deui Allah teh nulungan cenah ka urang dibarengkeun jeung jalma-jalma anu ditulungan ku Allah. Supaya naon? Supaya urang teh asup dina jalan-jalan arah jannah. Jeung deui mudah-mudahan Allah ngaberkahan cenah ka kaula dina naon perkara anu Gusti tos maparinkeun ka kaula.
yang mugia ngaraksa tina gorengna perkara anu tos mastikeun Gusti kana eta perkara. Gusti mah anu ngahukum anu mastikeun wala yubdu alaik teu aya hukum teu aya ayeuna kitu. Dipastikan non alaika ka Gusti Allah mah teu kakeun ku hukum, justru Allah itu sendiri yang membuat hukum. Allah mere coba teu dolim ka Allah. Ya Allah nu ngadamal hukumna. Saesuna kalakuan mualina jalma anu dipikasih ka Allah. Jeung moal agung jalma nu ngumusan ka Allah. Nah berkah cenah Gusti duh pangeran abdi mahaluhur Gusti. Tetepikeun Gusti mah sadaya puji kana naon perkara anu tos ayeuna mastikeun Gusti. Abdi nyuhkeun pangapunten ka Gusti, tobat ka Gusti. Tadi antarana eta anu masyhur sok dipake ku urang nalika kunut subuh. Salajengna cek musannif disunatkeun dina akhir kunut teh maca sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi cenah walatusanu awalahu sunat maca salat awal kunut pan ari doa mah biasana sunat dikawitan dengan sholawat diakhiri dengan sholawat. Tah ari pasna kunut mah teu disunatkeun. Pijan deh. Di samping ayeuna eta cenah tambahan na kunut teh jalma anu geus kaliwat man marro marro teh marro biasana mah imam jeung munfarid marro mah munfarid jeung imam mahsurin bener tambahan cenah teh kersa kerja manu salat sorangan jeung imam sikukut tambahan naon tambahan kunut Sayyidina Umar. Jarang tekatalan. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthanni 'alaika al khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruka wa nahlahu wa natruku man yabjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu ilaika nas'a wa nahfidu ay nasra'u narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jidda bil kufari mulhaq. Tasuna eta tambahan keur munfarid keur imam mahsur nu biasa. Wala makana kunutus subhil madkuri awalan sabitan ala nabi kuddima ala hada. Takulantaran kunut subuh anu tadi geus ditutur eta awal tetep ayati nabi. Nah mun kudu milih heula mana cina atuh tetep kudima ala hada. Jadi kunut subuh Allahumma hadini heula lamun rek ditambahan ku kunut Sayyidina Umar. Kumaha cina ayeuna lamun mah bohna rek make kunut Sayyidina Umar teu naon mah. Di racing cina orang mah bosan Allahumma hadini rek Sayyidina Umar ditalar mana. Cina rek duanana heulakeun Allahumma hadini. Gitu. Summa pamin sama law aroda adu nyata dek ayeuna salah sahiji cenah oktasoro alal awal sayana geus anu Allahumma hadini beuti nabi.
rek hiji lamun rek dua jeung kunut Sayyidina Umar. Wala yatayanu kalimatul kunut, jadi kalimat kunut mah teu tangtu teu baku teu kudu mesti Allahumma hdini teu kudu. Teu tangtu kalimat kunut mah asal jerona aya Halo guys. Assalamualaikum. Jadi gitu, kunut mah tak cek dia payujiu anha ayatun tadomanat doa. Cukup tina masalah kunut teh ayat anu mengandung doa. Namun kurang diseja doa seperti akhir surat Baqarah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana eta doa wala tajal eta doa innaka ra'ufur rahim eta sana. Cukup eta aya doa aya sana tah hayang tara mah eta. Lamun subuh bisi teu kabeureuk lamun urang salat bareng jeung beda madhab nu teu kunut misi eta tah rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Cukup sakitu ya. Makada doaun mahmun nya kitu deui bisa oge nyukupan teh ku doa anu murni, doa we suning doa we mah gitu. Tapi di jerona doa pasina ge kulantaran ditupak tunu kudu aya sana seperti Allahumma ighfirli ya Ghafur, Allahumma arhamni ya Rahman. Sok sanajan cina bi gairi maksur teu nanaon nu teu maksur teu nanaon. Wa tahsulu sunnatul kunut bi kulli du'ain, hasil pasunahan kunut ku setiap doa walau bi gairi maksurin. Cekna kitab bab sok sanajan ayeuna kitu anu teu maksur doana jadi wae anu mun bisa mah cenah aya patilah-patali jeung akhirat atawa di dunia jeung jerona doa jeung ngagungkeun sana teh kita. Qala syekhuna cek guru kami walladzi yuttajahu anu bisa dijieun wajah bisa buat pegangan cik urang. Anal qanita linazilatin ya'ti bi kunuti subi. Ya manu kunut ayeuna kitu karna balahi ngadatangkeun kunut subuh. Urang teh subuh salat biasa wes Allahumma hdini heula. Tah sanes Allahumma hdini kakara tungtungan ku kunut nazilah. Minta supaya disinglarkeun eta coba. Jadi ulah langsung Allahumma ta'annal bala wal waba ulah waka eta Allahumma dini heula. Tah geus Allahumma dini kakara kunut nazilah. Terus deui kunut teh jaharo bihi imamun mun posisi urang jadi imam tarikeun Allahumma hdina fi man hadait afina fi man afait walau pisriyah sanajan salat bangsa sirah. Urang ayeuna kitu salat lohor biasa urang jarang di Cibangban biasa tah pas ayeuna rakaat akhir tidak kunut gerenteskeun biasa. Amin ya terus kana. Walau pisriyah sanajan salat ayeuna sir. Jadi erek salat jahriyah, erek salat sirriyah maca ayeuna kunut keur imamah sunat dijaharkeun.
lama mumun lam yasma tapi ulah cenah keur makmum anu teu ngadenge ayeuna kunut imam mah pan lamun kunut teu kadenge pan sunat keur lamun imam teu kadenge maca kunut teh keur makmum maca kunut nya ge ayeuna sunat maca kunut ulah ditarikeun tah si makmum atanapi mun parit nu soal-soalan eta mah yusirroni lalaunan. Jadi ngan imam-imamna berarti wungkul tah anu sunat ditarikeun ketika maca kunut baik jahriyah baik sirriyah. Teras deui amina jaron mamumun tah lamun ayeuna mamum mah dijaharkeun teh pas aminna. Tapi sami'a eta oge kunuta imami anu kunutna imam teh kadenge kumanehna lid doa minhu pikeun ngadoakeun kunut teh ngaminan teh eta kumaha mun teu kadenge membaca kunut mun teu kadenge mah teu kadenge cenah atanapi disieurkeun geus urang maca sebagai makmum mun kadenge aminan. Wa minad doa salat diantarana doa teh maca shalawat kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta sami. Jadi lamun ditarikeun bohna teh wa sallallahu aminan amin bae. Aminan si makmum da eta oge kalebetkeun doa pan shalawat teh. Fa aminulaha aminan si makmum lah pikeun sholawat al-awjah cek al-awjah cenah urang rek maca mangga da aya deui kaul lain kumaha sana ari sana mah ti pa inna katakdi mulaina inna katakdi wala yuqda'na wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait ta eta mah bayaqulu sirron maca si makmum karena itu sana teh maka makmum ya benar maca si makmum karena sana teh siron bari laun jadi pas pain naka takdimah macana laun kela tapi da bener ka makmum rujuna teh amasana mukabirun kalau jangan teh bahwa jangan benar nanti ayo yaqulu asyhadu aw yaqulu asyhadu aw bala wa ana ala dzalika minasyahidin aw dzalika aw yasmi'u wala aula benar banget eta lamun ayeuna kitu teu imamna teu digaranteskeun ketika digaranteskeun mah ayeuna eta tah bala wa ana ala zalika minasyahidin atanapi asyhadu jadi eta makan sana eta makan lain doa anu sunat amin mah doa ari pas sana mah justru bala wa ana ala zalika minasyahidin urang ngukuhkeun penekanan pa inna katakdi cek imam teh saya sunah Gusti manu ngahukuman cek urang teh bala muhun Gusti manu ngahukuman oleh nyaksikeun gitu. Jadi ulah amin. Lamun kadenge mun teu kadenge maca urang ngan macana sir kitu. Teu kadenge cenah anggeus teu kadenge paina katakdina karena dilaunkeun meureun imam teh geus urang maca sebagai makmum macana sir paena katak deui maca mun kadenge urang jawabna bala wa ana ala dzalika minasyahidin mataksina amma makmumun lam yasma'hu anapun makmum anu teu nguping makmum kana kunut imam atanapi nguping mah kana soratna ngan teu paham mangka eta si makmum kunut siron bari lalauna geus nyemaja naon ya teh geus maca kunut sir
Wa kuriha lima minta sisu nafsi biduain makruh hukumna keur imam ngahususkeun doa keur dirina sorangan. Allahumma hdini we mah. Licik syaitan mah. Nah, itu doa teh tampol ka manehna. Karena kan mau berjamaah dijamakan Allahumma hdina ya Allahumma hdini. Biasana sok wijilna ti jama-jama nu teu ngaji. Anu ngaji mah piraku teuing atuh kaum ngaji alat. Biasana sok nu teu ngaji teh. Nyalah bae teu naon pada teu batal ieu paling makruh. Sabab aya panyegah cenah ti Nabi ngahususkeun diri sorangan bidoa ku doa. Jadi doa mah diumumkeun atak imam macana kieu cenah ihdina Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait jeung saterusna kabeh ku jamak. Jadi ayeuna teterapan hukumna panyegah teh sa kakarina doa teh eta kadalik jiga doa kunut. Dina arti ketika pabarengan jeung batur domirna jamakeun. Jiga nalkin awewe di panaskeun kikeun. Lalaki kakeun jadi sesuai jeung mukhotobna eta hitobna kasaha. Wa yutayanu hamluhu ala malam yarid an sallam yang ditangtukan diarahkeunna atanapi mawana eta panyegah teh kana perkara anu teu kalaku ti Nabi Muhammad sallam bahwa imamun barika nyirbi eta imam bila diliprat ku lafaz mufrad jadekeun bahwa kasirun ari ayeuna ifrad eta kasirun seueur cek ayeuna sapalina ahli hadis saya sunah pirang-pirang doa Kanjeng Nabi teh seueur eta teh cenah bila ifrad ku ayeuna lafaz mufrad. Wa min samma jarobaduhum alah tisoi jam'i bil kunut. Atak ngaberjalankeun hukum sapalih ulama kudu ngahususkeun ayeuna kitu ngajamakeun kunut. Wasabi